Macam tak betul je budak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Laura Amelia. Dinten ieu abdi bade nerangkeun biantara perkawis pergaulan bebas. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya wajin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kumargi Gusti Allah Subhanahu wa taala atas mamparing nikmat kesehatan ka urang sadayana. Teu hilap salawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina watos ieu simkuring Laura Amelia bade ngadugikeun biantara perkawis pergaulan bebas. Naon ari pergaulan bebas teh? Nyaeta pergaulan anu teu kaleuwih pisan ngalanggar kana aturan norma. Bade norma agama, norma susila, atau norma anu aya dina masyarakat. Hal ieu teh sok jadi imutan ibu ramana. Sok geura ayeuna mah seueur pisan remaja anu sok mabok-mabokan, ngaroko, judi, ngangge narkoba, dugi ka seueur parawan nu tos teu parawan ti kolot anu sok ngawartos teuing ka budakna. Pergaulan bebas teh sanes kitu wae seueur anu sok kaluar ti penting. Jadi supados urang kudu pinter milih babaturan supados teu kaasup kana pergaulan bebas. Babaturan nu sok kaluar peuting jeung nu sok mabokan atau ngangge narkoba kudu dijauhan ku urang ti ayeuna. Hayu urang sami-sami pinter milih babaturan supados teu kaasup kana lingkungan toksik. Jadi urang teh kudu jadi budak anu jujur supados teu pengaruh ku rerencangan. Ayeuna mah rerencangan ge seueur anu sok ngabawa urang jadi budak bohong anu jadi ngabohong ka kolot. Obat ngarugikeun diri. Kemajuan zaman malah tambah ngagampangkeun remaja ngalakukeun hal anu kitu. Faktorna tiasa kabawa ku sakaba-kaba pengaruh ti rerencanganana. Kusabab maraneh teh ngahajakeun teu diperhatoskeun ku kolotna. Meureun selama ieu teh kolotna hare-hare wae. Jeung aya aturan ti kolot anu sok ngawartos teuing ka budakna. Karena didikan agama anu teu diterapkeun ku kolot ka budakna. Teu sadar nyin efekna teh bahaya jeung dirina. Jadi pergaulan bebas teh mangrupakeun pergaulan nu teu dipuji. Tak acan telat kange urang ngadidik murang kalih urang. Didikan agama kange murang kalih leuwih diperhatoskeun deui. Pamitiasa mah urang teh jadi rencangan murang kali anu jadi tempat ngadu. Sagala kasalahan supados tiasa dikontrol ku urang. Teu acana biantara ieu ditutup abdi bade ngageunakeun sahiji sisindiran. Kupu-kupu hiber ngalayak netepna di sisi jalan lamun kolot kurang kanyaah anakna jadi korban pergaulan. Rupina sakitu anu tiasa kusimkuring diperhatukeun dina biantara perkawis pergaulan bebas. Gia aya manfaatna hampunten anu kasuhun bilih aya ucapan anu teu meunah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.